Sabana namanya ngaran korong teh tinu bahasa Inggris. Bahasa Inggris di mana mimitina mana? Korong maunya korong we. Liur. Bener asa katana teh eta tinu sapi anu salah. Nah, ujug-ujug kanu sapi anu salah ai maneh. Cingan caritakeun sejarahna kumaha ka dewek. Sok bahasa Inggris sapi naon. Ya kau atuh. Oh, berarti lamun salah teh wrong gitu. Dengan apal. Cing coba hijikeun Oh, jadi kau wrong gitu. Bener kan? Iya anjing. Nah. Burang-burang kieu mah nyabranya. Ngeunahna ngopi sampo. Tapi bener tuh eta teh sampo mantega teh cenah ngeunahnya gurih cenah bener tuh. Kan tenane atuh mantep. Komo menang nyeupan hek digoreng deuh. Pulan pisan gurih eta mah. Yes. Lain bray, kira-kira eta melakna make mantega naon nya meh gurih kitu. Geus musingkeun deui wae di dinya. Eta mah bade ku Pilma mangga, bade ku si Mas mangga. Komo ku Blueberry mah lekung mantep eta mah. Mending wi juga bikeun niis ya musingkeun da. Lain mangnya. Da baheula teh sakola urang teh nyokot jurusan IPA mang. Atuh kuduna cerdas gitu. Nah betulang hulang gitu agit mah tinggal teh. Cerdas mang urang teh. Nah hari nyokot jurusan IPA ari ujian ekonomi wat. Ringkat kieu. Lain mangnya lamun lalaki make sampo sangsil hijab itu moal naon gitu. Ya meunang atuh rek saha nu ngalarangna em. Lain tadi nawe bisi we belok gitu. Rek jadi ukti. Astagfirullah ya Allah. Mikiran si ke dapur ngera lieur-lieur teuing kieu. Liar-liar teuing mang mikiran resiko dapur. Pindahkeun atuh kali-kali mah resiko teh ka ruang tamu. Teu lieur teu pusing Ngopi. Agit, di kamari perhatikeun teh meni asa sibuk ke garokannya teh mah kunaon? Ting renyem ieu teh ti kamari ciga nama Amrol. Murudul kitu. Dengan murudul. Geus. Astagfirullahaladzim Agit. Meni ramok-mok kitu. Tira eta teh dicukuran ini. Bray, ngeunahnya engke pas buka sok buah make es batu. Amis tiis nyalak sama kita. Henteu cuk urang mah. Ngeunah kira make es cai. Es cai. Sire jadi ngadak-ngadak teu ngeunah ieu ngabayangkeun teh. Anjir kacau ieu mah bener mah.